ulin atuh Pak, gara bosan di imah wae. Ulin kemana ya mama? Ya kemana we piknik gitu Pak. Jak ulin barudak. Kan enggak sih kamar ieu ulin wae geus ka Cianjur, ka Garut, kemana? Ulin kemana wae mama tuh boga duit bade naon ge? Masih deket ya ieu nama. Kemana? Kemana? Kata Koban Parahu, budak can apaleun Pak kadinya mah. Teu meunang. Nah, teu meunang. Keur siaga 1 eta teh. Aya naon gitu. Pokona mah nya masyarakatnya kabeh diungsikeun eta teh. Nah, Teu meunang pokona mah. Tahuan Parahu Bang? Teu meunang. bohong. Beneran mah. Kata mamu indit si Papa mah. Beneran. Kata kawan Parahu Heeh. teu meunang. Aya naon gitu. Eta teh kawan Parahu rek nangkarak heula eta teh bosan nang koban wae eta teh. Lu mana bu, panjang kieu buat sekolah ieu di mah. Syukur ah. Syukur ah. Udah kan bicarakan iya tuh ke guru lagi. Engke mah bu sekolah syukuran ya. Ya, Hmm. apa? Sok syukuran ah. Bapak iya pak ya pak. Ayah pelajaran bahasa Sunda pak. Naon gitu? Ini cenah oge lieur. Nah, Naon? saya dekat truk hitam. Kan kumahakeun eta teh. Yang di bahasa Sunda pun. Naon soalnya naon? Saya dekat truk hitam. Abi caketrek hideung. Papa hidung. Pak, ini mah bener pak asli pak. Ayah tugas dari ti guruna cenah ieu naon cenah pembahasa Sundakeun saya memberi cat kuning. Saya memberi cat kuning. Kela. Abi merecet koneng. Papa modal. Kenaon nih Papa? Penyisiran. Sirah botak di sisiran. Wewe tuh hitung kayak lamun geus saya buka rek kumaha modelna tah ieu teh. Sebetulnya heueun model nyaho. Weh, Hal teu baturan Mama nu kamari hamil gini pernah ulin ka dieu. saha? Eta si Dewi. Si Dewi. Oh, si Dewi orang Bali teh lain? Heeh. Naon gitu? Ah, nanti geus ngajuru. Alhamdulillah. Hayang mentangaran nu alus. Jang budakna. Nah, kan mama mah tangarana? Me alus cenah ngaranna teh. Oh, kira. Kan salakin orang Jepang. Gaya orang Jepang. Oh, orang Jepang. Terus milik, Tah ngaranna naon jang budakna? Ka urang mah tanah? Heeh. Kira. Naonnya nu alusnya? Wah, aya nu alusnya. Naon alus teu? Alus atuh. Naon? Ngaranna Imade in Japan. Pak kenaon pak? Kemasian komedo. Ya naon? Dan itu yang baju anyar. Ata baju alus keneh oge atuh kenya baju anyar sagala. Terus ieu mah lila pak, butut. Ake deui we lah. Tuh bapak mah itu mumpung ada toko baju deket Pak RT Mararura. Toko baju di mana Pak RT? Deket Pak RT. Ada toko baju gitu. Ayo Marura sabarahan. baju 6.000, celana 6.000, jaket tuh 15.000. Pamanya murah-murah teuing. Bener. Naon ngaran toko lagi? Laundry. Yes, beres. Tugasna beres heula. Kumaha tugasnya? Beres ah? Beres atuh. Tugas bahasa Sundana beres? Tadi itu kakak. Oh, cik, aku nyali kumaha. Anu salah. Paling satulanya. Iya ah. Aya nu salah mah. Coba nana. Nah,
Sebutkan ular terbesar di dunia. Jawaban orang senok. Kan bener ya mama. Tanya orang senok. Lain atuh. Mana tuh mah? Anaconda. Jawabannya kayak gerawang tinggal gula. Masih salah. Google lah, tanya-tanya ke Google. Kalau kau Tanya-tanya ke Google. Ular terbesar di dunia. Tuh, bener Pan? Anaconda? salah ini mama anak kau nama. Nah, salah. Ya bener tuh, ya gitu cek Google ya oke. Emang Google teh malaikat tuh penasaran. Tahun atuh cik jawabannya, cek ah. Bapak kona tuh. Nah, bapak kona. Kan bapak kona mah bapak anak kona. Wan. Kurang nyanyi ya. Ya, terus sama apa direkam ya bagus. Nyanyinya. Coba tirukan suara bebek. Pintar. Coba tirukan suara mbek. Pintar. Coba tirukan suara anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atas nonton keluarga Melki. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Beser bandre ketegalega anu ngasubscribe didoakan sing asup. Surga. Pamit mundur, abdi Papa Riki. Abdi Mama Meli. Abi Ayogi. Awan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum. Yogi mah. Ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan lupa subscribe, like, Salah. comment, Salah. share. Salah. Jangan lupa subscribe, comment. Salah. Subscribe, like. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Riki. Bohong.